Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa syukurillahiratuh ya amri. Walhamdulillah wa syukurillah wa ilah wa la quwata illa billah wa antabil qolilatun asabatun qolilatun di amal badi. Wa anda turhon haj muli an koilah daba kuyu al sedin isoikana. When sim e sushay wal hinis te imi e kuila war khoy inson head kulimanya la hamma turohina iyul hodawal kama ila ronini estikiloro detiwo man abdi koli tur koni lama isa war kholi matu an korin minis tul kodina ba al kayul rohni anabikatu tul kodinasi apunten kasuhun sim kuring pertama ayeuna bubuka sanes bade ngadamal kaawonan dan ka para kiai, ka para ustad, ka para ajengan, ka hajina, umumna kasadayana anu megang nyaeta tinu Quran anu sumpingna tinu sifat kagungan. Kusim abdi ti awal sampai ke akhir zaman ayeuna di Bandungan teu aya nu salah. Sararae sadayana ge sim kuring nepika dan tenangis ayana di leuweung luang liwung bari jeung ududung kabung sim kuring mah rumaos dekayan batal sakieu apunten anu tos terang kawujud sim kuring sing sararehat sadayana we ieu mah teu biji-biji sok saur Jawa teh mah Jawa kuno ieu ansaton kerotune wong wadon lakora inyong kumatun suketurina ulotuni anak korenosu wong sapatuni ilorona wa acuni iketone wal anoh natuniki ustudika tah sadayana oge kabeh bakal bisa lamun hatena bersih salamina tak kitu Bapak Ustad sim kuring hatur nuhun ditarima tadi aya balaran ti Bapak Ustad nuhun Pak Ustad urang suri bantu suri dorong suri doa ieu ka alam ayeuna ka umat ayeuna ulah nepi ka kararieu hawatos kanu ayakeun alam hawatos kanu tararuga sesepuh para pululuhung baheula sabab lamun teu aya nu neraskeun bade kusaha lebar ieu alam kapungkur saemara cep taput hadino sur kodilahi cek saur eyang mah yang anom yang sepuh ucapan anak kieu saemara togog cenah sareng Bapak Semar sabab Bapak Semar teh gaduh ciri tos pada terang tur carioskeun tah ayeuna teh hoyong ngajol deui cenah kadunya sabab dadanguan manusia ayeuna rame gara di kaler gara di kidul kulon wetan teh lain subur makmur bahagia sila asa sila asuh silih papekeun diri da urang teh dalam dunia teh mumbara ai masih keneh diangkeun kudu kagungan teu diangkeun mah dalah dikumaha kadang-kadang anu hayang maot panjang umur kadang-kadang anu misalna ayeuna nu alim-aliman ketepluk we maot tah teu disangka-sangka pamirsa sadayana sadulur sakabeh atuh urang kasadayana atuh nu di akhirat atuh anu di langit atuh anu ngulit bawang ka para goib sadayana hayu urang bijaksana urang sauyunan payuk-payuk leungeun pahotal tangan da urang mah lamun teu silih pikaheman jeung papada umat sadayana sareng saha tah kitu urang dukung atuh ayeuna anu perjalanan keur dijalankeun ku Bapak Jokowi Bapak Sukala kahade kasadayana ieu mah ka orang kaya ka orang miskin atuh kanu tugas-tugasna sadayana ulah nepi ka aya efek sampinganana karunya ka para pepucuk payung agung baheula lamun teu aya ieu anu janten tugas bade kusaha contohna we sato leuweung tapi da sato lemur mah aya nu nguruskeunana pek ayeuna ka mana kulayabanana tah
maknya seperti itu beureun moal beres atuh lamun teu aya tihang agama beureun alabatan sato cacakan ayeuna ge aya oge henteu di sing harepan atuh kumaha ayeuna para ulama jadi ajenan para ulama teh eta mah utusan ti Kagungan ti Tuhan ti Allah ti Gusti ti Kanjeng Pangeran atanapi ti Kanjeng Nabi Muhammad atanapi nyaeta aturan-aturan ti Allah kapungkur cik atuh ayeuna urang ngagaduhan rasa teh ayeuna pake coba we ayeuna tong-tong ayeuna urang ngomongkeun ku karatak dinu hate langsung terus terang anu kagungan tah kudu sieun ayeuna geura di mana-mana terus kajadian sim kuring mah name bubuka ayeuna kapaksa ku kolot tadi nama abdi ke 2005 teh titah turun han abdi mah ngabudag-budag sabab naon kahiji tukang kuli kaduana abdi teh kali tu kadieu seueur aturan ngarang-ngarang tukang kuli teh atuh teu kaurus ku kolot oge titah orang kieu teh ngan abdi ayeuna dipaksa terus ceng na teu karunya cenah kanu ayeuna di alam dunia ieu cik bantu ku seuing dorong bacakeun cenah aturanana tah ieu Arab gundul nya ku sim kuring ayeuna bari jeung kieu oge maksakeun sanes ujub takabur para ulama sadayana Pak Ustad Pak Santri atawa Pak Hajina hapunten da baheula mah Pak Sapuloh geuning tah eta ayeuna mah genti seueur ayeuna mah geuningan punami oge Pak Ustad Pak ulama atuh Pak Hajina seueur da mun kiwari mah saking kunaon saking ku satyana kanu kagungan abdi regreg ayeuna mah seueur wargi-wargi anu palinter tiasa kepercayaan tinu kagungan hayu urang kumaha ieu urang olah supaya alam ayeuna alam baru alam nyata alam anu nek ngabahagiakeun teh kurang teh kudu dimanfaatkeun ulah kieu urang pasrahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad ulah suhunkeun ku urang aya dipasrahkeun mah eueuh tanggung jawab berarti dosa nyieun urang boga dosa urang pasrahkeun cenah kadu kagungan cek nu kagungan teh nah si lain dosa si lain nu nyeun si lain dibikeun ka deek lamun ayeuna Gusti aya masalah kagungan boh naon-naon abdi aya masalah kitu kieu ieu teh kumaha nyuhunkeun barokahna abdi teh dihilangkeun anu awon sumpingkeun lepetkeun anu sae supaya abdi teh hoyong ngarojong ngabantu ka sadayana teh sing janten ngabuktos ulah dipasrahkeun punten abdi mah da abdi ge dilatih ti alit keneh ku kolot teh saha kolot namina walau alam daya suara tanpa katinggalan simkuring mah tak kitu ngan ucapanana ngadangukeun ka sadayana di mana-mana paribasa Ratu Adil ira turun abdi teu ngangkeun Ratu Adil nu adil mah anu jujur anu bener welas asih eta adil gaduh tuangeun kaje sasamprek ewan sok rata ulah diwilah-wilah sim kuring mah baheula nepi ka kiwari ceuk babasana ieu kajeun sorangan teu nuang daripada piomongeun gaduh artos saperak dua perak daripada teu kajajanan kajeun abdi teu jajan saking kunaon gaduh rokok sabatang daripada ngepluk sorangan dibikeun abdi mah kabatur sabab naon rasa nu dipake duh meureun ngeunah mun abdi mah mun dekal ge cukup nah kitunya pamirsa abdi ampun sanes mamatahan kamari atanapi sanes mamatahan ngojari kamari abdi teh hapunten anu kasuhun da abdi mah sanes ahli berita sakur anu komo ayeuna palintar beritana aduh da abdi mah teh anu ngawara tadi ge ye kesrak ti koro tas boro bagong abdi mah sabab naon sampe anu ngalaan teu peuting dirakrak tadi teh magrib teh diberikeun moro tak kesrak sabab naon tah ulah begitu pemirsa sing eling sing tobat ka diri sing nyaah ka diri sing ingat ka sasepuh urang sing ingat ka kolot urang sok lamun rata-rata nyeun gara-gara
urang nyieun gara-gara tepuguh sok maka puleungeun pamirsa si nyaah ka kolot urang lamun nyaah ka kolot urang nyaah ka diri lamun nyaah ka diri nyaah ka kolot urang turunan sampai ke mana bakal nata turutan kalakuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta mata sim kuring dilatih tiba heula titah turun karek nemehan ayeuna ngawani-wani bade dipaehan mangga atuh cenah nya dipaehan da anjing oge sok aya nu benar mah teu dipaehan komo ieu manusia itu mangga nyangakeun abdi mah lamun dipaehan ayeuna diarap-arap da panjang umur ge cuma nama dosa kurbatin we hayang ngabela buktina eueuh ngeri batin abdi mata abdi mah daripada nanon mending kuli macul tadi kita kuli macul turun ngarit tas ngarit moro sok bayangkeun ayeuna ditugaskeun di kolot kieu bayahna kasep capek oge da bongan ujang bageulana gubrak galap dunya teh tos gaduh fakta ayeuna ujang teh titah kadunya deui teh kunaon alus baheulana ke zaman rajana ujang teh alus ceuk kolot naik sungkuring cung teh kung jadi raja kan ujang teh geus maot cenah baheula teh jangkung badag cenah wujud ujang mah nah kaina leutik supaya dihina supaya diledek engke mah gede ayeuna mah gede soten gede amalna jasana ka lingkungan teu ngagogoreng akur untuk laut baheula sim kuring mah sanes ujug takabur mimpin masyarakat lingkungan persatuan ombiongan tanaga nurut ka sim kuring tino artos nurut naon bisi anu butuh sangkekeun kawangan naon tetes aya di sim kuring ku sorangan ngayakeun padi ngadamal gudang lagi ku sorangan henteu nyuhunkeun bantosan saking kunaon saking kunyaah bisi keripuh bisi keur kumaha didagang ku sim kuring biaya-biaya nage kajian menang puli macul tapi tetap sim kuring sanes ujug pamirsa tah sabab naon sabab contoh pikeun kapayuna teh tah sugan temurun teh dari saraya da uyah mah moal miis kaluhur miisna kahanap nya pamirsa tah eta tah ayeuna bilih melengkung bekas nyalahan sim kuring ucapan sok laraskeun da sim kuring oge sami manusia aya kalapatan kaluputanana tah kitu ayeuna atuh ka para goib dulur urang keneh ulamun ayeuna aduh cenah tadi teh anu dikubur sieun ulah sieun da dulur urang da urang ge bakal na dipikasieun sebagat di jalan hayang amprok tanya atuh ditanya ge cicing wae sok nyawa kata-katana lamun aya tas dikubur nemongan bahasana kieu wentabul lahabatuna tinsona palikuturonika tang balik ka akhirat mah kitu bahasa nya ta ayeuna nu di langit bahasa di langit kunta kulli hituhna likum turun cakuli turun ma ada dikun los takirun lamun hayang ngilangkeun angin pamirsa tah kudunya kuncina ngilangkeun angin bahasana lihuturina su hapilota cukuturina lahon hei cakon tah bandikole ilang angin ke pamirsa sok bisa mah ta eta abdi ge dilatih ti baheula sabab naon sabab ulah dikekepeul ku sorangan sabarkeun ku supaya bararisa kanggo saha kanggo turunan kanggo lingkungan kanggo nagara jeung bangsa umat sanes di Indonesia wae di luar Indonesia ga sami cek belana mah naul hati seminal lisoin hati kotolera habi tu cek insodin cek Nabi Muhammad di Mekah latona habatu kodora alino hati koto pitulina hidolera ai dohucu hatmu aturi sadaya nage bakal bararisa lamun pantadige disebatkeun hatena kudu bersih diobongkeun batur bersyukur kade ditengeul alhamdulillah naon cenah alhamdulillah da salah da teu salah mah polisi ge moal neungeul sok ayeuna ulah nyalahkeun ka polisi ulah nyalahkeun ka Pak Ustad Kiai ulah awas
ulah nyalakeun ka Bapak Presiden, ka Bapak Jenderal, Kolonel, Insinyur, ka wartawan, ka PR kumis sadayana urang disalahkeun. Nu salahna saha? Daman. Sok daman bageula masih surumputan pan mah lain surumputan ayeuna mah ucing-ucingan bageula mah geuning. Budak teh ih resep we. Teu poek oge bakasieun. Nah ayeuna mah di imah ge sieun. Da naon meureun geus lumasa boga salah. Tah kitu mamearsa kade ayeuna. Sabab naon ayeuna mah mabok digedekeun kade kasep nyai urang mabok. Karunya ke petugas urang mumule ku urang Pak Ustad jeung nyaeta anu boga hak wewenang di negara Indonesia. Kade urang disalahkeun. Kudu mawas diri, ngoreksi diri. Bisi turunan urang ka hareupna bakal salalah. Nyalahkeun ka saha keneh teh. Meureun kiai lagi goblok tuh nyalahkeun ka kiai diri sorangan keneh salah. Lamun teu nyieun pamolah sorangan ka anak lagi moal. Naon cenah ayeuna pangla kitu, coba we pikirkeun. Lamun ayeuna urang mabok, anakna teh mabok, da bohongan bapak lagi mabok. Tuh pan, ka mana? Tak kitu pamirsa omat ayeuna mah sinyaah ka diri. Sinyaah ka pucuk kamu perjuangan 45 ampun. Capek. Ka ulah oge ngilu capek. Capek hate can tengah poe kakak terus beli jelegur. Teu kaur digawe pamirsa. Bisa bahasa Indonesia ge, moal di bahasa Indonesiakeun. Moal Sunda we da urang Sunda. Keur kamu mulai urang Sunda, atuh di Jakarta ku Jakarta, urang luar negeri ku luar negeri. Bisa saya sok juga bahasa Indonesia. Ngan rada kaku kitu di dileuweung. Hampura we ye ka sadayana, kesrak ti koro tas moro ye. Hampura ye, lain kacaprak ieu. Tak kitu ayeuna. Matak omat urang gali deui. Urang buar deui, urang pake deui anu saraena ti awal Pak Ustad da baheula 10 sampai ka Pak Ustad hayu urang dukung. Ngabamlam teh omat sing regepkeun. Ulah asup ka tubil kenca ulah. Da Pak Ustad teh pamagahan teh lain salah. Nu salah mah akhlak. Kade ieu. Sabab naon? Bakal cilaka lamun teu ngagugu ka Pak Ustad. Para kiai. Omat ieu. Ayeuna masalah anu tugas polisi disalahkeun bakal cilaka tanu nyalahkeun. Atuh nyalahkeun ka Jokowi. Ye Bapak Jokowi teh lain salah alam. Puja alam waktuna geus kieu dari presiden ku Jokowi. Oh Jokowi mah goblok jeung salah. Ulah nyalahkeun pamirsa. Rasakeun di alam asa kieu. Sapoe ge ayeuna mah tereh. Cek keneh jam 6, nah tuh jam 7. Cek keneh jam 7, geus jam 10. Cepet tapi jam anger pamirsa. Berarti alam teh tos kolot. Hayu kumaha carana urang ngorakeun deui. Urang memulai deui ku urang. Da sarua jeung wujud. Tak kitu pamirsa. Kade ayeuna. Nambayan abdi teh ayeuna bubuka sugan digugu teu digugu terlangkung rejengeuna. Sia teh sasayongan kalakuan kaos kitu aya di leuweung. Kepintaran yo abdi mah kapukur jeung madusun. Kan taroskeun ka lingkungan abdi nu caket. Borah-borah sasauran kaos kieu. Ku dibereungeuh ngeluk abdi mah. Ti piwarang ka warung oge. Lamun aya nu ngagunuk ngariung ngawaradul pulang deui ka jeung teu tulus. Saking kunaon? Saking ku dusunan. Tapi ayeuna ku kolot dipaksa. Ngeureuh dikreuh mun cekolot mah. Kajeun kumaha-kumaha ge paksakeun. Sabab naon? Sabab tugas mah perlu. Bapak Bung Karno kapungkur. Keur teu damang tugas mah kajeun ngadaredeg oge pidato. Da tugas. Tasim kuring oge ayeuna nurutan anu sae teh dipake ku abdi mah. Tak kitu. Mangade ayeuna ieu. Bilih alam ayeuna tos kieu pamirsa. Sok ngarekes taroskeun ka Bapak Kiai. Taroskeun Bapak Kiai. Ieu teh alam teh kumaha cik abdi ayeuna wiridanana naon kuncina abdi nyuwunkeun heug diwirid heug tahajud sok ngalpeuting penta ulah nyalahkeun ka kiai salah atuh kenaon aya tiang agama kenaon Bapak ajengan atau Pak Ustad ngabamlam
baik kita nyangan orang nggak disalahkan tak gitu mata ayeuna ulah sini salahkan sabab ayeuna alam tos kieu kunaon ngamuk we mah nya tak mungkin laut ngampul caina kaluhur sok usaha ayeuna masalah naon kejadian angina kitu kieu cik meureun akibat naon urang palikiran da kabeh tos aya di Pak Ustad kuncina abdi mah terang kunci ge abdi naon kunci dapur imah teu baheula mah uburug kitu tah ai kunci nu kieu mah terang abdi mah ngan tino hati hayang ngadukung ti baheula ge abdi mah hayang hoyong ngadukung ka sadayana lain hiji-hiji sadagat tak kitu pemirsa muga-muga dina waktu ayeuna abdi ngajantenkeun kieu atuh nu sararae teh sing janten aya hikmah barokah ti Allah ti Tuhan ti sadayana we lah nu tugas anu dipercaya anu nyiptakeun alam jeung anu dipercayana hayu urang kumaha carana ieu ulah ceurik hoyong tuang ulah ceurik dicarekan mikir atuh tah kitu ayeuna tah tinu sagala naon disim abdi ayeuna dibuka ieu sok raraoskeun ku sadayana nah sakira-kira abdi ieu teh nek ngacokeun nek nyilakakeun nek kagogoreng atau kumaha ampun ka paralun abdi sabab naon sabab digaduh rasa ngeri bapak wong cilik teh gini asa kieu ngan cekolot sabar kasep ku sabar mah piraku cenah kitu cekolot sok we tuluykeun nek kumaha ge ngan omat ucapan ulah jang digubrak pikir heula cek saur kolot ku abdi dijalankeun nyoba ka Jakarta ka Bandung ka mana di kajeun teuing nu kumaha ditarose ku abdi mah ih ngaranna teu damang saminggu ge ayeuna masihan tuang abdi mah teu ka mana-mana ge geuningan tah mana hatur nuhun Bapak Ustad Bapak Kiai abdi tahajud hampir sabulan ditoronton tah dipake geuning aya barokahna Bapak Ustad Bapak Kiai ya para ulama Pak Hajina anu megang eta kunci utusan ti nu kagungan sabab urang teh lamun teu aya si penerus bade saha ngan sakali omat kasep ulah nek kekeluyuran peuting bos nyai ulah kukeluyuran baheula mah bora-bora istri teh abur-aburan bora-bora baheula mah dianyangan oge nyumput teh nyempo di kamar hayang amprok bora-bora tikituan ka nyulusup ni ka mana seneng sia kan kitu cenah bade amang kadinya nah koroyong teh jauh tah ulah kitu omat isin kun kagungan nu di luhur tah ayeuna kitu kasadayana hapunten di sim abdi bilih aya kelapatan kaluluputanana bilih ponok jongkok panyanyuga ucapanana hapunten kasadayana hayu urang bareng-bareng hirup urang sila asa sila asuh sila asi sila dodo sila pikaeman sabab urang teh teu jeung pada umat jeung saha karunya urang teh kanu gaduh gagatanana komo 45 man tadi ge perjuangan toh pati jiwaraga ngeh kadeukeun kemerdekaan kunaon lamun gaduh masalah sok damai ulah jadi nafsu teh ulah dipake nafsu kudu aya sabab naon nafsu kerja nafsu makan segala kitu kudu aya tapi kudu puguh nempatkeunana tah ieu kade sabab naon ayeuna teh kerobah alam nasihat teh kaos Allah wae kaos nu bogana ieu saha nu nyarios di sim abdi pelang di wujud abdi saha tah kitu tos teh aya mah di wujud pamirsa teu tiasa sasauran samodel kieu hilap di we tah kitu tah ayeuna ngadugikeun ka sadayana bila aya masalah naon ke gempana atau napi kitu kieu sok taroskeun ka para bapak ulama sadayana
kumaha itu Pak Ustad ya abdi tah taroskeun ngan ulah ka Pak Ustad bae bantu karo sadayana ieu tah atuh ayeuna pan tadi ge cek abdi ge ulah nyalahkeun ka tugas-tugas lamun urang teu jadi masalah nu tugas kabeh oge moal jadi masalah sok sopan anu dipake coba lah urang ngoroyong we henteu maling oge kasopanan ieu aing ngajentul teh tidak hargaan cek polisi misalna komo salureun polisi atasanana atape abri komo atasan abri cik urang sudah hargaan ku urang hormat urang silasa-silasi lamun hayang hargaan heula ulah silih salahkeun tah ieu tapi hapunten isim abdi pan tadi ge da abdi mah tugas ti sepuh ti warang nyaeta nurunkeun ucapan anu bakal dijalankeun masa depan. Tah, ayeuna naon cenah kapangkerna nya urang nyanak jalur sesepuh kapungkur pake deui ku urang. Sabab naon ujian. Baheula ke zaman raja saha nu saena. Zaman presiden saha nu saena dicanak deui pamirsa kadunya. Jalur jalmi teh diolah teh anu tos maot teh. Anu sae bakal ngajol deui as lebet ka manusia deui. Anu awon mah geuningan aya di mana wae nyarangsangna. Hoyong kaos kitu nyarangsang di mana wae. Amprok jeung sato lebet ka sato. Amprok jeung kanu batu lebet kanu batu. Amprok ayeuna jeung kai lebet kanu kai. Hoyong ka ditu. Sangsara pan mana kudu sararae pamirsa. Tak kitu dapet kiai teh ngabamblam teh titah kitu kiai teh. Ngan anu sarakah mah nafsu eta nu bakal cilaka mah. Nafsu teh pamirsa kade ulah salah nempakeun. Piceuna nafsu goreng mah. Sokoy tuang oge ayeuna nu goreng mah haseum leur teu demam. Komo bari jeung anu teu raos pisan mah di teu kotok pan moal. Tah ulah kaos ngam teu kotok. Kiai teh ngababram teh capek karunya. Sok we urang mah teu bisa, kiai mah tos bisa, tos diakeun kudu kagungan. Cik hormat ke urang. Tah kitu ayeuna atuh gaduh padamelan, sok sila ajakan raos mun pamirsa. Ulah nek usaha sing kacawis we terus. Tah ulah kitu, omat. Galuh tuangeun sok sile asaan supaya urang teh bertukar saling pengertian dina. Alam oge piraku meureun. Tah kitu ayeuna. Tah muga-muga sakali deui disimkuring ayeuna ngawawar ka sadayana. Lili engke ka payuna aya masalah gejala-gejala kitu kieu. Da beli boting anjing geto ge maot ke. Mempenghirup keneh ieu simkuring. Henteu lebar. Kalau mun abdi ngarelas teh saha nu bakal ngadugikeun. Tak kitu we. Sabab abdi mah ku kolot teh di pasir ge. Quran ge Arab gunul pamirsa. Tak kitu. Naon cenah Arab gunul bacanana? Aslami wan rakun sulqom malayla walatan wa qurfadal wa yulqolima naula yulqot ma'qurati. Wa inna lakona surumukul kalawa inatur komina salatu aurah allaminatumun wa na'yul kalauna wim kormulumun subika ilkoratu la ilau rominatun kol hadinasir walinatun qabda ilko alamunun astukurun wa aladina wal qabdinatun ka wal somila ba'al yurumul alinatikin kemal takwa kaki wa il wahadakun alahu yusina kuna la iturolamin ya iskadila al-koyubut kadatoru libasak maturin isin atau ikwa kaki isina ngaji anu ngora kalah kuliah kolor banyak teka uji cik kurang kuruh nuka uji kurang supaya nikmat kartu kadieu teh para dewa, para jin buta, siluman oge eraeun ku bener mah. Cik,
ayeuna manya ayeuna bangsa nu karitu balanar aya umat ayeuna di pasihan sakitu geulisna kasepna wujudna sararae cik kalah kalakuan kumaha ampun sarasna gorengkeun kesim kuring oge goreng patut cek saha cek anjing dan naon sok nengor cenah ka anjing tak ulah kitu nya ta sakitu wae hapunten bilih aya kakirangan dinu ucapanana ataupun kalebihan hapunten kasuhun sabab tadi ge ceuk abdi ge manusia mah moal sae salalanggangna sok keuna ku hawa bingsin tah lamun keur salah sok lareskeun ulah ameh kudu bersyukur tah eta ngaranna teh ngagaduhan sifat iman takwa anu kagungan urang tah sakitu hapunten deui bilih masalah aya ucapan naon-naon anu teu merenah ka diri isim abdi ngaralancangan kapimpinan kanu haknya eta wewenang dinu megang negara Indonesia Pulau Jawa nyaeta buktina Bapak Jokowi Bapak Yusuf Kala atuh saha cenah ayeuna nu bade deui gilir pamirsa gilir ulah pahawak-hawak sabab naon sabab aya hak ilahi robi kudrat nanti Allah sabab sing kuring ge sarua kudrat mana kieu ge maknya tak mungkin ke tukang moro maknya tak mungkin ke tukang macul tukang mangulan kai geura kanu cuklak kanu siklu puting nepi ka jam 1 mangulane terus dan naon da urang mah daripada kitu mah mending kitu tah kieu pemirsa anu sabab naon ngarasakeun kahujanan kaanginan kapoe kaibunan sok pikirkeun jadi rasa teh asa kieu lamun teu nyaah teh bohong meureun simkuring teh sok simkuring ngaboga rezeki mah pasti sebarkeun simkuring mah cek babasana urut hirup karanjeun kanggo naon babana oge tetep budak-budak mah nu opat mah sagi lamun panjang meureun awakna ragana dangkung sakitu mah sage meter ngan sakitu nu lega oge tanahna nu pinter anu gagah anu teu kuat anu teu teurak dikadek naon tetep geus ngagoler dirinya mah eueuh daya pamirsa matak eueuh nu jago anu jago mah anu sabar di kitu di kieu kajeun disalahkeun rebu nuhun sugan mah mikir tah matak menghade ayeuna mah ayeuna simkuring bubuka anu tos diterangkeun nyaeta kasadayana disaksian ku para wali ku para nabi ku para rasul ku para malaikatna atuh ku umumna sadayana atuh ku Eyang Prabu da abdi mah dileuweung pasti Eyang Prabu kitu disebut monyet pantas da orang hutan meureun pantas meureun anoman sok we pikirkeun cucum kuring oge atuh cenah salat cepot da pantas cenah ngepot ke mana-mana lamun teu ngepot mah nyatu asa ulah nipu we kitu tah lamun nipu ulah ngarangkah rejeki nipu mah sok ayeuna pikirannya kusorangan nyieun contoh lah anu sae turutan para ulama turutan Kanjeng besar Nabi Muhammad jasana pan budak karek serpak oge ya Allah ya Rabbi ya Muhammad pan kitu berarti jasa cik ayeuna ulah marebutkeun harta pamirsa teu bisa bakal cilaka ulah ngudag-gudag ilmu bisi teu bisa nyanakna pamirsa udag mah amal we nu sae pikiran anu normal hate tujukeun ka kagungan sok urang tahajud puntangan urang supaya pikeun masa depan ulah aya sangkutan itu ieu anu jadi masalah ngarugikeun ka diri ngarugikeun ka lingkungan ngarugikeun ka para ulama tut ulah pika pat maruh nasi tah naon cenah eusina ulah mikirkeun kartu ka dieu kanu para ulama anu matak ngajelatikeun kana ati sabab lu tugas oge bakal nyeri lamun dia masalah sok amankeun ku nu masing-masing ngaruguan rasa ulah nyiksa kanu tarugas sakitu sungkuring mah ayeuna sabab moal tamat sakitu taun ucapan simkuring da beuki dieu teh beuki nama bisi engke sa isuk ning geto teu terang lah sabab ucapan-ucapan di mana-mana cenah itu
bakal ibur kiamat teh suka teh geus deukeut cenah kitu. Teu urang Jakarta udah dekat cenah kitu. Tah mata ayeuna hati-hati sakitu we sim kuring mah. Syukur-syukur terjadi. Sabab geus kajadian ayeuna ya pasti jadi. Tah kitu we ieu mah. Sabab naon? Sabab malik dikawal. Ka nol, nyieun di nol ayeuna teh. Sabab dek ngupas anu teu paruguh. Nya matak sing aralus bisa dikupas. Tah sakitu wae punten kasuhun. Boboca palon sareng sapakanana lurus hae bare carikna urang teh da kitu kieu ge. Janten urang teh kudu boga rasa, kudu ngagaduhan iman, percaya diri, ulah ngan ukur kadar dinu hate ungkul kitu kieu tapi dinu kedal naon tah di luar di jero teh kudu sarua. Tamu sakitu wae ditutup kali PKWN oleh naya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hapunten kasuhun. Sarita anu perlambang sanes Ratu Adil, sanes kapinteran ieu itu ieu di komentarkeun ka sajagat, ka alam dunya, tapi ciri wanci yang mangsa bubuka nu dicaroskeun ku Bapak Asep Sunandar. Kumaha rupa budak angon, kumaha wujudna budak angon, bocah ireng reng katoli bapa dikunduku, rengarenge ge tetep bakal sedeku. Kanu naon? Kanu bener. Di mana nu bener? Di indung suku. Suku naon? Suku urang, rang teh rangu, ngu teh nguruskeun carita, nirarangu di mana-mana mata kabita, teu nyaho hatena mah bakal ngoreh ge nu aja di angan batur. Tah ulah kitu nya. Tah ayeuna mangga bae ka sadayana, amit mundur, amit mungkur, amit ka urang sadayana. Amin. Sanes sabarang kesalahan dapat kecapai mah hanteu pamirsa. Tah ieu urang teh sampar sajagat jasa saha ieu jasana pan tadi sebatkeun eyang Nabi Nuh tamu sakitu wae. Salam ka sadayana. Ya kakong kewe Pak. Sing sararehat ieu nyarios kieu teh ya ngararantok kanu baham teh cepot teh yang kaluar deui meureun teh sakitu tutup we lah tos.